Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa masih konten terus. Jumpa lagi dengan petualang tua. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ini kita jalan-jalan ke ini ya, ke sebuah Gunung Haruman.
Nginunga video. Konten ngilu. Oh bareungit euy. Hah? Nu mang ya. Sawi naon ieu teh? Bayam. Sugan teh huwi. Yo hui masuk bantai ya teh hui. Jeruk. Eta hayang sedih ieu deh ayeuna. Hah? Ieu mang. Oh, encan meureun engke. Wah, itu udah gue selira. Oh, moal meureun geus diomean. Omean we unggul. Ya keur konten Pak ya kayak jam 8 penting ya kan. Ya karena YouTube. Lewat kieu we sapopoe teh tah. Ya mah perkembangan desa. Jadi model pepelakan alam gitu kan. Ya teh mau ditongkan ku orang lembur mau di Jakarta mau di mana. Ada kayak yang balik itu teh. Komodek lebaran mah. Gimana? Orang lembur orang dia. Orang Pareuan lembur pulang. Pak kasih bulan. Hah? Kasih bulan. Ya, tahun Lain kasih bulan apa? sebulan. Udah sih dia. Nah, besar kita si Bateng Pak. Oh, iya di mana? Eta teh ada bulannya teh. Anu tongkat. Eta mah waturan. Aya di mana ayeuna? Oh, geus gila Pang. Lawas ti lawas. Jadi ya teh keur dicontohan. Jadi anu ngalongkeun mau pelakan gitu. Anu boga lahan kan hayang melak gitu. Anu boga lahan hayang meuli lahan gitu kan. Ngageuing. Ngageuing ka ieu ka Balarea. Anu deket makam dulu itu. Ya sampurna. Lah pada sobek. Berparkiran. Melak saya bertanggal. Ini sabaraha tungak, Pak?
sawo ini karek balik ke dia. Ah, juga. Ya, Bapak Juro. Mas. Tukang dagang kain bahula. Yo ge kudu leutik keneh gitu. Heeh. Heeh. Di sawah. Dia mati. Kantor ka urang mah 50 genep oge geus rempok ieu. Geus rempok ieu ada 50 genep tahun we. Pake nanya ka eutik oge ngos nyeunghap pisan. Lain budal laekan ieu na bener. Tapi mending kan abang lain ngabari alam tani eueuh nganokeun sawah itu mata di rumah hanya kali dia mah hayang tani coba tanah hanya kalau segitu tapi di buruan mah urut plastik ya oh melak naon alhamdulillah gitu kan. Terus terang. kelompok khusus lah kelompok apa banyak